Sulang-seling tidak kaidananku dulu dah kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirupnya ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh tak kitu sakadeung eling deui sulang-seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah, hade ngaran Bambang Suryaningrat. Di mana deh? Kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu we apruk-aprukan. Ye. Anak jalanan. Alah. Tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah. Tapi kaulah tepuguh bapakna ieu teh tepuguh lemur kayak dupi eta kanggo ngandang-danan kitu di mana warisan baheula uluh warisan ti Parurah Adi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ke Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik ulan eleh teu meunang eleh lumpat teu meunang lumpat paribasana dendam abdi kadunungan makana eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lumpat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pangbalikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi harorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos na mah nya kitu kula ngaran maneh teh cepot bapakna Semar adi nu dipaehan da wala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandunungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu ulah moal balak betong moal nampi jaipongan ina mah abdi aduh ampun heuk atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok haharewosan karena batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya
minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas taeta surat Anas nya uning ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat pugung ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deh nah ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya mun salakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang geus sieup heula nya Den hayu ya urang geus sieup ya pancang kilung kuepan papatong apa colek lecom catur lami di jalanan parantos dumugi nyaeta ka ieu karaton nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saemara ikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot tinggalikeun ya nya geulis budakna mah yo kare aya nu ngalamar budak ngora euy. Heeh, cikan hayang nyaho gede kawanina.